Nah emang betul ngaranna Joni kan Joni teh biasanya dilarapkeun kana boboga anak laki sok disebut Joni gini. Pada saya tiada lagi, gitu, ame Oh, terkenal itulah. Ari Ari Mang lain Ari Mang Joni Mang Joni kayak latuan krep hiji-hiji Ari Mang Joni pernah ngalaman ieu teh dicabut aya taian Mang Joni. Si anjir. Eta Cabut tanya-tanya naon maksudnya. pan eta Mang Joni beungeut tuh taekeun kalau disumputkeun ka luhur kamerana ka handapkeun Ah, ya lain dicekel Mang aja Joni kan HP-na. lamun keur barang gawe teh sok popoekan Mang Joni. Anjir. Heeh. Nah, rusuh gitu Jol asup salah liang pas dicabut aya kangkungan pernah tuh Mang Joni. Henteu, lamun dicabut teh sok pok brut. Oh gitu. Ah, anjir, ngomong kitu lah. Cari Ari gue. lepet di jero pernah Mang Joni lepet di jero. Tanya geus Enak nyanyi lagu cing ciripit tulang bajing kacepit terus kacepit enggak bunga tekuat aing mah teh aduh ulah bari gogoleran peuting abi benang PL gara-gara awewe gogoleran disangkana keur kitu meureun ku ti kotok teh. Resep kali 5 Kang menit Joon jadi 5 ya. menit abi lain beunang Wajar peuting. nol. lain meta siti kotokna atuh menikeun ku banget aing mah pila gogoleran ge meni langsung dibenan alhamdulillah murang kali aya opat anu hiji tos kuliah nu pangageungna di Jawa anu kadua tos damel aya di daerah Sumatera anu katilu kelas 3 SMP anu bungsu kelas 2 SD kunaon ieu loba teuing anakna Neng bungsu are neng bungsu teh lelengohan tapi gaduh caroge. Abi Gaduh Caroge Putra 2. Cicing siatot, Putra 2. cicing siatot, ku aing siatot. Oh gaduh caroge. Lain. Ari teh teh pasok digere tara caroge. Langsung jempling. Cicing siatot. Tong kikiaan. Naon? Teh keke nyari caroge sok digere tara. Kela teh keke daguan Masa atuh teu. tiap hari aku gere sendiri. Aing rek asup teh tadi pembahasanna lucu. Jol kanu kanyut-kanyut deui wae. Ah, Pembahasan lucu naon? seru. Nya sok atuh. Udah mah. Udah mandi. Nya mah on camna sing bener. Tong bari ngagoler kehead aing ge kamari benang piringitin 5 menit gara-gara disangka keur ngungked. Nih aing mah loba carita rum. Saat wanita sudah mau dekat lagi sama mantannya itu karena rasanya sudah tidak ada. Wow, nya heula Tapi kalau rasana. masih mau jalan sama kalau misalnya diajak jalan sama mantannya tapi dia nggak mau, karena rasanya masih ada daripada ntar gua jalan sama lu jadi balikan lagi ya mending gak usah ketemu gitu. Tapi kalau Emang mau ketemu emang lagi ya karena rasanya udah abis. emang rasana baheula kumaha? Anjing. Bet bisa poho gitu. Moal Rasa yang pernah bisa. ada. Heuh kan rasana kumaha rasa batagor teh baheula kumaha rasana bisa poho da urang mah teu poho rasana inget we rasana mah ngan poho ngaran. Beda susah membedakannya soalnya rambutnya sarua panjang. Tapi da urang mah Ada pondok panjang, rambut Masih panjang. panjang aja nak. Oh Masih iya. panjang sih Bo. masih. Urang nu pondok Biarin mah, lah. urang nu Geus teu pondok. make hot pen. Yuk urang nu pondok mah yuk. Naon dah? Urang nu pondok mah urang teh pernah gondrong. Seka kieu ageheng kieu teh seka mah misalnya Sabahu lah jika ageng mah jika Kurt Cobain ya. Nya juga Kurt vokalis Nirvana teh tapi si Adi mana hanya bukna sabahu teh jiga Darso. Jiga Dono isi aya di mah. Beda pembawaan euy. Pia rasa paria cenah mohon teteh pia mah kumaha ieu teteh pia mah emang ayeuna kan carogena nuju teu aya teteh jadi memang sok nge paria ngaragegar nyelan siga di tas bean cenah. Astagfirullahalazim. Ada wawancara naon ieu teh? Itilna tos diomehan. Astagfirullah. Tadi omehan mah bau atuh. Sanes. Kumaha suarana? Oplok gitu. Atau kumaha? Atau kumaha? Alah. Disikat ah. Lain suara teh hos gitu. Oh, asup angin merenanya, asup angin.
Ya Allah, orang Ya Allah. seminggu ya. Ya Allah. Barengan jeung ageng juga kieu Gusti. Anjay. Aduh. Mat. Tah, ayeuna urang tanya Teh Nura. Teh Nura bade tumaros ieu mah. Ari pangosok botol geuning ayanya terang pangosok botol Teh Nura. Lamun gegeroh botol sok aya geuning panggosok nanya. Ari pame gogosok momok kumaha eta alatna Teh Nura? Anjir. Goblok emang ya host. Anjir. Kumaha bentukna siga kumaha? Tah doang kieu. Nura Junat Gusti Junat Udas. Siga kumaha? Ratu Lunglung. Ratu Langlung oh kitu. Ratu Langlung. Teh Nura kamerana kirang luhur Teh Nura eta susu sadayana eta manu katinggal. Punten. Teh Nura eta orat kaluhurkeun kamera sakedik. Aduh. Kieu atuh. Kieu. Tadi kieukeun. Teteh dari dia mah emang gitu live-na teteh Teh Ratu di dia mah ngebahasna masalah baok, itil, Podol. anyut, Emang Teh Ratu anyar. anyar Anyar Teh tenang Ratu. kasih ya. Nya Teh Ratu mah anyar terang ka abi, raren cangan tetehnya. Teh Ratu ari ka abi nah teh Enggak, Teh Ratu dikasihan. enggak teman sama aku ya. Alah sia ngagolok-golok, alah. Alah nyedotna Gusti. Teh lamun nyedot nu lalaki sok kitu tara teh. Astagfirullah. Lamun tak kenceng mah atuh moal keluar, kudu kenceng. Berarti teteh turunan Jetam berarti nya. Itu geura. Ente Gelo. lamun keur nyedot nu lalaki emang ngagolok-golok gitu sorana teh. Tah. Aduh. Toba. Si misu. Teh, Can. Sok kupiah taruh. taruh sila kupiah sok. Ukuran. Ukuran sabaraha gitu. Susu. Kutang. 150 genap, Dan ukuran kutang 150 genep. 45. Wah ega. Dikekeun tah ka dieu geun. Wewe gombel. Lain. Gitu teh pas. Berarti eta mah lamun kutang dibuka langsung banjir, guys. Belebe. Weis, langsung gitu. Weis. Ukuran 150 sepanjang naon. Bisa nyusuan ke tukang bener bisa opataneun plak gitu kan set gitu. Langsung di tukang. Bisa berarti si teteh mah bisa gaya anog bangkong atunya. Naon? Heh, di tukang gitu kan naplok di tukang. Nyusunnya di tukang. Dari kanyut bahasa Arabna naon? Tanya daing mah kanyut bahasa Arabna. Kanyut bahasa Arabna? Kita anak-anak soleha. Kita tahu tuh bahasa itu apa ya? Ari itu ya naon teh? Itu ya naon bahasa Arabna? Oh dahab. Oh kanyut bahasa Arabna teh dahab teh. Lain ayahiyun kunaon teu nyarios atuh mane kieu banyak ngurutan tarang ayun teh ngurutan tarang we geus teu kawawa dong tarang handap. Nyimak. Ya sokos kumaha. Lain pan wing sok babaturan cenah. Sok babaturan cenah Nurah cenah. Daek cek mana boga salaki ke orang Saudi sabaraha tahun umurna 70 tahun. Hah? 70 tahun terus aing ke aing ngarayap dina temboknya dong cicak cek aing teh majina keur santer-santerna teh. Apal suceng Teh Nura? Naon eta teh? Oh anu gede teh lain amit. Lain nyusuan bari dibonceng jadi bisa pitukang.
lain lah Kumaha ngedit na geheng. mun teh kitu bisa gaya ieu gaya naon teh bangkong sapintrong nu gede Gaya saralak non saralak. Sorolok asbes. asbes. Sorolok asbes. pemain sorolok asbes mah gandeng mending alus oge gaya ieu sambalado Naon sama lado kumaha eta? lidah bergoyang kokod ngopepang Berat. Mataknanya orang sok disebut omes ya. Wah, omes wae di orang mah Emang. awet teh leuwih di orang tibatan uing tapi ada ngekeun aya kumaneh. Sok pelontong dan lalaki jeung awet teh sarua sebenarnya mah ngan ari lalaki mah ieu aya lalaki mah leuwih wanian gitu hungkul. tapi kan iya hideung lingkungan naon aya awewe daripada ngomongkeun batur mending keneh ngomongkeun kanjut paling Ah, eta teh. nya lalaki mah nu paling utama jimat mah kanjut nu badagan syarat sirit sorot Nya. tapi da aya boga syarat boga sirit bener teu da angger Nya. sirit nu utama nama aduh Apaan eta dua? si Virgo tinggal Virgo keur aya deui wae Virgo, Masya Virgo. Allah. Kamar Aslinya sih- ditiung, Virgo. aya nama kewi. Virgo. Henteu Virgo ulah kikituan bisi beunang aslina. Ulah make wig-wig aslina. Sok beunang. Urang unggal poe make wig teu nanaon. benang Yang geus atuh. ya Beunang rajia maksudna teh. Tok goreng hati ka urang teh. Hah? Daripada goreng beungeut. Didinya Iya. mah. Virgo hade goreng sungut jika urang nu diomongkeun kanjut ari jadi lalaki mah syaratna dua. Seueur artos sareng mamas raos sakitu. eta bener Galeongkeun da percuma. Iya, Kamu misalnya teu boga artos mamasna raos kumaha? Tiasa diical mamasna pan eta mah. Dibeokeun. ya Di- ya di kilo di kilo biasa di ka tukang rongsok di kilo biasa. Oh. Nah, Terus mun misalnya duitna aya mamasna teraos kumaha? kanyut portable ya kanyut portable. Karena di share atas galih deui nu langkung ageung. repil aya kanjut repil Aya Anu, teh anu kanyut. alit mah simpen we di luhureun TV. Ah, gitu. Yang pemanasan we. Salah. Pemanasan anggo. Salah. Wahyu salah. Kanyut anu leutik mah pake ngorong mah ka dieu eta kitu teh. Ai, naon nu dirasa atau age yang dicopotkeun heula terus diteundeun gitu. aya kanjut nu gede tapi teu lincah mah jang naon mending keneh kanjut leutik tapi jiga Andik Firmansyah ditu ka dieu geuningan ngecek Teh lain ari kanyut teh lain budak TK bet lincah segala rupa. Lamun kanyut lincah mah sieun teteh sok teteh teh sieun itu aya kanyut gagalacangan dina kenteng da sieun. Marukan kumaha nya Virgonya Teuing. teuing si Virgo mah riweuh jeung uig si ayo Pita ngomel buuk teh nonon si Virgo teh nonon ieu teh Virgo teh kalebet anu jalmi anu momokna saawak-awak tinggal di kabeh tembem. Nah, sia da kabeh sawak oge moal bisa diengmong unggal poe. Nya mah bisa ada emang unggal poe mah. Tapi kan didinya beli sempilkeun ka dieu karasa kememan tuh didinya mah sok tinggal kieu sempilkeun ka dieu karasa kemem dasar sarua mal. Mandaik ngentot dinu kieu. Ari darurat mah teu naon, darurat mah teu naon. ya lain ieu kabayang heuh ngentot dinu kieu jadi reuneuh na teh cilik Jadi gondongin. Jadi gondong. berarti curiga urang mah anu gondongeun teh dientot malepah beung Aduh anjir. Sekosok-kosok. Kemana sih Mang Eta? Yo bos. Teuing si Obos mah penting digelang si Obos mah da polontong kudu diundang wae karek datang. Nyanya. Si Ya. bos mah gitu. sok ayeuna sok bagian-bagiannya bagian nanya ye sok ayeuna bagian nanya ye kalalakinya milih nomor Kalau nanya ka urang mah awewe jempe. ya aku udah tahu kamu itu cewek kan kelihatan dari wajahnya kamu itil ih. Paekeun tos si Mang Ridwan. Henteu urang rek sagedeung deui baterena 25% sih ya. Atuh bari caskeun aing mah kieu patut konten kreator teh. Geus 3 jam aing teh kehead. Sok tuluy atuh bos. Tilu jam kumaha kudu bae bari caskeun lah.
Oke lah orang mau casan tuh handapnya. Lain kata dek ngecas malam Jumat. Oh, eta casna teh. Biar gue masuk tengarti dah budak mah. malam Dipotokkeun. Jumaah mah geunahna engke subuh. Me budakna soleh. Dipotokkeun. Mun ti ayeuna mah ke budakna salah. Mantong. Ai subuh mah da lain serangan pajar atuh. Serangan bujar. Subuh mau nggak pak antel ge asup. Halo. Antel saeutik jos, antel saeutik jos. Subuh. Bos. Buka pit banget na bos. Oke heula. Dan dia tinggal disidik-sidik kurangnya anu di leluhur banget na tela lempeng aralus maran cerit anu dihandap baru tikek banget na tinggal tuh. Yes. Pas ieu mah posisi euy. Lain dengekeun Kudu geheng. dulu ya. Dek dangukeun nya. Di luhur mah nya wajahna seperti kanjut, yang di bawah seperti momok. Cem gitu aya dan naon oge kudu disarsikeun atuh. Dibalik kuduna ariban. Banget biasa ka kanjut ieu. Lain, kuduna ariban di luhur tapi ya dihandap jadi nu di luhur kon-kon nu dihandap mimau. Maneh we eta mah. Bos. Banget na tinggalikeun bos. Kan cek urang ge tibalik kuduna ariban di luhur. Atau Ariduan di luhur aing gepeng atuh. Berarti orang jeung ahiwuy. Henteu. Lamun pia lamun dengekeun heula. Nah ini mah bercanda-bercandaan aing. Dengekeun heula. Lamun si Pia dihandap si Obos di luhur, si Piana eueuh ngaleungit. Kepesan. Astagfirullahaladzim. Teh nonong dibales atuh teh nonong eta hostna ke sebeuleuh. Emang ayam memek kencar gitu. Teka bayang aing mah nih di sini jalan gigiwan. Virgo memek ngencar. Aya di pasar baru aya. Ya. Kalau orang mau casan Kalau heula. dirasa tuh Mau casan heula. Emang kunaon bos? Didinya menikot ulah we si Pia ngobrolkeun kanjut teh kunaon? Teu naon atuh. Si Pia teh keur Bisi ka bawa sakaba-kaba. Justru si Pia mah baheula ka bawa sakaba-kabagana, ayeuna eling jeung urang mah da eling diasuh ku urang mah. Di jauh. Di asup kampus ge diasuna ku AA jadi kieu. Ku si Bowo diasuna ku si Bowo. Enggak boleh nyebutin merek. Meni hayang deui cenah. ini hayang deui. Ya, moal nu sia teh mah moal geus jiga pedang Cina ayeuna lepet. Pedang Cina. Kieu tah. Eta tong diperagakeun Nah, ini kayak gitu. Daleungeun apaan pelang Cina mah kitu ipis terus kitu tah. Keplek. Bisa dipakai sabuk. Nah, liwok. Ayo liwok di mana? Iwok di mana? Di tadi. Lain. Ayo wong. Waalaikumsalam. Si Pia ke mana? Oh, janjian nih si Obos. Janjian nih si Obos. Cek aing ge kan duaan eta mah kitu, cek aing ge janjian.